Nuhun ya, atas subscribe. No. Ini kulit galon, kalau mandi mana ucai, dispenser rusak. Oh, di karunya teuing. Na sumur atuh. Nih, Mau paralon sedot. anti, aing mana kanu nahar cai. Umulis. Kunaon dispenserna rusak teh? Teuing, da teu hurung, teu panas-panas. Pesan atuh cobaan. Nya ulah teh boga ngajada rek pesen ah. Atuh anu sistem non teh geuning. COD shit. Heeh, tah bahasa aring geus teh ya. Heeh. Teh pesen ah didinya. Ah, urang mah tara pesan-pesan. Nah, heur we urang mah hawu. Teu beuki urang mah hayang nyeri beuteung. Entah urang geuning ieu masih kene jaga belejag. Ihat mah. Goblok. Heula tuh rek pesen lah urang ah nih. Rasa aku. Aing mangga orang ngadadak eueuh. Ari keur butuhkeun teh. Mau cai. Haus. Saya kunci. Hei. Apa hok urang. Ani usnya kieu. Nya rek neangan dispenser. Ini minta pendapat. Syah, anggar mah luasnya. Urang boga jurus ngaleungit atuh. Naon cek? Cek, tinggal iya di mana nu alusna? Naon nanti teh pesan naon teh? Dispenser sih. Oh, nu kamari teh nya. Lucu eta ge alus nu hejo. Ani hejo. Nah, gandola. Oh, gandola mah. Eta atuh tanu balao. Beureum ah. Oh, tah bener atuh alus eta. Baru. Iya beureum. Urang mun boga duit hayang pesan kitu. Pesenkeun nya, guys. Nah. Pesan paket terkirim. Baraha cek? Mahal ieu mah. Nu saena? Bagusna ieu mah. Cek bisa tengah yuk lagi. Teu bisa sia teh atuh. Amun lagi si maneh urang pengasankeun maneh nganyuk ka urang, kanu ah eta. Mana mah nganyuk wae. Bae atuh cek ni da urang mau pesan nu mahal. Cek nganyukna maneh. Sarua urang nganyuk dispenser da urang teh capek nah urang duit cari nah hawu Terus siapa panasan kamari? Ongkosna mending nahar cai. Kedaena mah ieu Siapa panasan? berarti cek pesan ke hiji cek. Engke we geus datang urang tinggalina. Tinggal heula alus teh lamun urang datang alus, kayak urang pemasankeun maneh. Tani alus kitu ih ni alus eta lomari kaca. Dengan jaga orang mau imana sempit. Uce tuh cek. Ini kantong alus kieu. Ya uce makan ukalar itu we uce parabot uce. Ada apa parabot teu mahi? Ini mahal. Uce tuh cek yang kita cek alus cek nih hiji uce nih bae atuh di dalam modila. Engke geus datang barang urang, ame jongjon lain mah jongjon jadi mah tinggal heula hasilna. Engke geus datang urang, barang urang alus. Kayak urang maneh pamasankeun. Iraha datangna eta teh. Isu pageto mana 2 poean lah. Eta kade tuh pentan nomor teleponna. Aya, engke urang teleponnya lamun geus datang sama teleponna. Oh. Pada itu Maros, Bumina, Ibu Tuti,
Paling mana? Tuti nu mana? Buka da itu tuti kampung lembur gibah. Oh, iya bumi iya. Oh, Nih, naon ieu? Ngajajak naon ieu? dispenser. Oh, ata nu ti itu teh nya. Oh, Ini kasih Pak. Nih udah harus ke bumi abi, harus ke bumi tuti. mana tuh mangganya bu? Nyantu mangga. Kasep putih aku. Kasep aing eta nih tukang itu teh. Jika mantan urang baheula Gusti nu Agung. Orang India. Ki sarung kan. Ih, mana tega mana Ini aing mah isi jual pena aing mah tara jual galau nya aing tewe. Paket. Kergao kieu. Paket. Paket. Naon? Iya ya paket. Kangge ibu tuti Halimah. Ani teh ai kenyau kergao kieu. Ngirim paket. Da, iya da itu jatuh tempo hari bu. Da ieu na. Sadayana 700. Teu bisa diisukeun. Teu tiasa bu da. Tos di kantona dinten ayeuna. Terus takut tebus lah ku maneh. Tuna di imah maneh ku urang isuk di telepon. Da saya bu abi teu kedua rasa kitu. Ah, bibaya rusak gitu sok-sok bulu tebus lah. Nuhun atuh bu, mangga. Isuk di telepon ku urang. Nuhun assalamualaikum. Sam. Mangga bu. Mangga anak dicanak deui geuning. Iya saurna teh. Tebus oleh kemana simpanna di bumi mana? Saurna teh nuju galau teh ayeuna. Nah, kitu situ teh galau kunaon. Dekat tabu teh. Cek abi ge da mah kita ka bumi abi atuh kakak ka bumi Cetuti. Nuhun ke kabayana sedang teh ibu iya tengah galau teh abi bumi. Nya pasti atuh komo. Ieu na kasep kitu mah. Ali gitu man. Abi mah asli di Cimahi mau nuju kontrak di Payun. Atuh padahal mah di dewe malah ura jataya rencang. Buka kontrakan gitu. Tentunya jangan cewek dia ada kan kamar ada dua kan kurang kali teh nuju di ieu na di ayangna gitu. Pilih kemah. Kacau khawatir gitu. Gua mangga assalamualaikum. Bukan kaimpikeun yo. Duit udah itu. Aing di mana diboga duit. Bayar kasih tuti yang pesen lipen nih. Aing dasar lain milik. Ya, Naon atuh di wae kunaon? duit aing teh. Siapa apa we ditagih ku aing teh leungitan siapa? Waduh siapa? Tadi gitu Cak, ayo leungit duit. Urang tadi nak boga leuwihna jang nembus lipen. Yang mayar ka euceu, kalau ka leungit. Terus kunaon sia lewe? Kalau aing teh Cak udah leungit duit. Aya wae siapa? Apa teh mau ditagih ku aing? Ece cing demi Allah aing tadi ke kakek menang transferan, urang teh ka warung. Tadi nama. Urang teh butuh duit jangan nebus paket. Itu paket datang. Aku mah ada duit lagi Allah tuh jeung kegalau di aing mah ge. Enggak aing tadi. Siapa lu tanya? Narutan Cak. Kawe urang geus tegalau, kalau urang dibayar jeung aya duitna. Itu siapa awas ku aing isuk lamun teu buka duit sia. Oh, geus tegalau dibayar diantarkeun ka sana Cak.
galau. Yang atuh yang. Maaf. Aing boga duit anak mereka kas titik nggak terewel. Yang maaf yang. Iya tahu salah. Entot, Naon Eha? lu rek bayar utang tuti. Alhamdulillah aya keajaiban. Nah lo tuh. Kita orang yang segalau ya. Iya, tapi orang teh karek aya tilu. Lu sabar utang teh. 50. Tuh, karek aya 300 atuh bae. Di 50 deui teh mun boga. Ya bayar lah sama dia. Juga tebut ke dispenser ngarah teu lieur. Oke, orang telepon aja. Masuk kan. Saha deui. Halo. Halo. Kemang? Iya orang geus teu galau, Mang. Urang rek nebus dispenser sok guru mana? Tong ayeuna Bu, tergalau. Nah, mana ngingiluan galau? Oh, saya teh lagi putus cinta, Bu. Tong ayeuna keur galau. Nah, eta turut kuning. Gua bilang. Mau kali pas ikut sana. Nah, Kergalau sih gua bilang teh. Sesuai. Cek, nah disusul, mang aja nyawa imana? Apa iya dah mere alamat nah? Udah deket sana. Ayo tuh. Mang. Naon dijarusun? Yo kergalau. Nah, udah mere alamat tuh mana sama. Ikan atuh. Itu dah gua teh butuh. Gede isuk deui diambil kergalau. Nah, itu. Kita pulang kali maya cenah oke, sok hadikeun. Kalau lamun ayeuna di bawah aya mau menang ongkir mang. Isuk deui diantarkeun. Baik ku aing dileuwihan sabaraha okeuna. Anggari we kergalau isuk deui. Lihat kan. Deket duitna. Ya, siapa? Wah, 270. tak. Mana ongkirna? Gua bilang, sok hadikeun bro. Gila. Mun jangan sampai. Galau. Jalo.